untung ya senyum datang ke masjid. Yuh, kasep. Enak malayan poe Jumaah, poe Minggu paingan usah saha aja. Aing wungu jeung bedug. Anjing aing dirasa. Oh, ada siapa tiga pada kodok. Ini parah nih. Bah, aing buka duit 100.000 deui euy aduh aing. Terus kumahanya? Malah pelumpat we sok wani jeung aing. Anjing semeluk aing takut 100.000-an jeung aing mah sok. Karana di aing di urang we tuh ngembong sinitik. Sok bro. Sok mulai tira di dia tukang payung itu tuh. Tapi karena payung itu. Oh, siap cetek aja. Pulang alicik. Moal atuh. Teh jangan aing urut aktif aja. Pasar. Nalo. Duit aing jamret. Goblok, tadi ngajak balap sih teh. Hilang dia. Wah, bangsa. Ya, marahnya teh areling atuh euy. Yap, geus beurang yap. Naon maksudna sia teh mod pan aing ge nyaho sia teh mah geus beurang. Nah, naon maksudna sia nya? Ajak ari indit ka mana sia? Lieur si budak bah. Ya, maraneh teh geus caratu, putu geus eueuh, geus karolot maraneh teh. Cik ya sing inget di alam dunia teh ya. Longsorna, tsunamina, gempana, urug imahna, katinggangna. Nah, sia teh rek karieu wae. Sing inget ka pangeran sia teh. Pak, naon maksudna eta mang budak ngamuk kitu nya? Nyawa aing teu ngarti. Bah, si budak ieu sinarieun eling kieu geuning. Aisyah naon maksudna mod? Aing ge osok salat mah eling osok sia teh. Nah, aing keur santai geus sia digobrek-gobrek ieu. Naon maksudna sia teh mod? Heueuh, ieu alam dunia teh geus kolot, geus cetuk ieu teh geus kieu. Matakan sia teh geura areling. Umur wae geus karolot sia teh ka jitu ieu. Siap, ini tuh Jumaah. Geus beres geudeung deadan. Kira wae sia teh. Anjing. Bapak di teh poe Minggu pisan. Parah ieu mah. Kumaha hari geus kieu? Yuk gue maneh sorangan ka ditu indit. Sing mikir sia teh mod. Aing diceger teh beungeut sia. Yeuh ayeuna teh poe Minggu, sayang. Bang, ayeuna teh poe Minggu, pan aing ge kuliah kere. Oh, Pak Isa. Ya, kalau ke bapak maneh. Ayo dong Jumaah. Geus beurang, hayu. Pusing wae sia teh. Moal urang mamang, jeung wae. Lah, pusing aing ulah tinggi tembalankeun wae da si eta mah moal waras ieu aing gelah ka emosi ieu. Aing sieu. Anjing. Di wae ini teh sorangan. Si goblok poe Minggu piraku Jumaah sia teh poe Minggu ayeuna kunyuk. Aing ge kamari Jumaah berarti sia kamari teh poe Jumaah teh Jumaah sia mah. Cina sia teh mah royo kalau kamu musir ka aing. Yo, aing mah ngajak kehadean. Aing mah ngajak enggeus sebagai teman dan kawan. Geus aing malah matung sorangan aing lah. Heuh mantok sia mod gelah ngarujit ku aing digebukan sia teh geura. Hah, goblok aing mah. Waga babaturan teh cik aing mah ieu teh ngomong lain poe Jumaah kitu poe Minggu. Ah, anjing si Maroyo goblok. Goblok. Naon dirasa yo Maroyo. Aing bejaan aing poe Minggu goblok kitu aing poe Jumaah. Ah, sia sebagai rekan eueuh hiji sahuluan. Aki-aki pedut teh anjing ngomong. Ya. Maka jeung surikeun ka aing. Menang di bejaan nya. Lebok sia teh mod. Solina, sa aya bolan eueuh. Rojok anjing solina tah. Marah. Yo, marane teh euy geus karolot. Sing saya sahuluan. Yo aing supa era. Untung ya aya senyum datang ke masjid. Yo, kasep. Enak malayan poe Jumaah, poe Minggu paingan usah saha aja. Aing wungu jeung bedug. Anjing aing dirasa. No. Aing. Oh, ada siapa tiga pada kodok. Aduh, siap. Ngajak aing ku aing jadi teangan isuk-isuk tadi teh diajak. Oh wae manehna. Pan aing hees Bang Digi mah. Lain teang atuh ka imah aing udangkeun.
Sirit aing kudu neang si anu keur hees. Pan kamari teh geus ngomong saya teh aing teh isuk tilu, cek aing teh uang manggung ame menang duit. Tapi hasil bang, lo baru nyawer. Aya we burik lah saya tikeun mah aing lumayan. Bang, aing minta tuh. Sia kalah kemajeg ka aing kehet. Duit. Ya. Tah. Bang, nak kieu pisaning gimana duit teh? Ya aing mah teu butuh lah duit kieu mah. Nah, sia balaga ku aing bere duit mah nih, Bung. Pan aing teh main lagi aya nama hujan joget lagi kurang. Yo, tah, aing kurang mah ku aing tambahan tah. Nah, sia ieu memere duit kieu boga duit kieu. Nah, sia di mana duit kieu? Mana we atuh bebas. Aing mah loba duit mah. Dina handapun dipan gaya pat karung deui mah. Anjay.